binuri syamsika abadan abada. Ya Allah mugi nyaangan hati sim abdi kucaangna hidayah parinti Gusti sapertosna Gusti tos nyaangan kana bumi ku panon poe Gusti caangna salalamina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun ngalap berkah ngaos ing ikilah kitab. Kalayan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang pari nikmat gede ya Allah, manfaat di dunia lan akhirat. Sifate Allah Ar-Rahimi kang pari nikmat cilik ya Allah, manfaat di akhirat loko. Bismillah damel wiwitan kalayan nyebat jenengan pangeran. Dina kesempatan nu ayeuna urang nyobaan mengkaji tina perkara ilmu nahu anu sok disebut nyaeta kitab Jurumiyah. Jadi Ibnu Jurumi, Ibnu Ajurumi. Anu latar belakangna eta Jurumiyah teh jenengan nama nyaeta Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Anu disebut rijalna atanapi imamna atanapi jagona pamimpinna nu paling maher dina kalangan ilmu nahu. Disebut nyaeta Ibnu Ajurumi. Anu anjeuna berhasil mengkemas tina salegana ilmu nahu dirompes, diringkes, disingkatkeun sehingga poin-poin inti anu disampaikeunana gitu. Contoh kalam babagianna kabagi tilu cukup we isim fiil harap sakitu tah. Ayeuna nu sok jadi lega jeung panjang babaranana itu dikuatkeun ku sapirang-pirang ulama ahli nahwu supaya si santri anu mengkaji kana eta ilmu lebih cepat memahami gitu. Jadi nu dek digambarkeun di dieu mah secara matan mah ukur poin-poin inti we bahasa legeg mah disebut teh kisi garis-garis besarna gitu. Tapi sok sanaos kitu insyaallah ya urang babarkeun ya dengan bahasa anu kaharti di antara bahasa Sunda. Gitu. Tah ieu Ajurumi teh usiana teh teu panjang. Dengan usia anu cukup relatif singkat. Dina usia 48 tahun
anjeunna berhasil menjadikan atau napi menghasilkan sebuah karya anu spektakuler lah istilahnya, diakui di dunia Islam bahwa apa yang disampaikannya itu menjadikan sebuah dasar-dasar keberangkatan daripada ilmu nahu gitu. Jadi henteu panjang usiana teh. Anjeunna dilahirkan di wilayah Bipasin bahasana pas ya. Ngaran kampung lemurna teh daerahna wilayahna teh dina tahun 674, sementara pupusna anjeunna nyaeta dina sekitar 723 Hijriyah. Jadi ukur sekitar 48 tahun. Benar? Gitu tah. Itu perjalanan singkat biografi nudek dijieun ditincakan dasar pokok tina ieu kajian nyaeta tina kitab Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dina setiap disiplin ilmu, dina berbagai hasil karya kajian, bahkan dina khutbah, pidato, ceramah itu dijadikan sebuah kemistian. Ayeuna sebutkeun pembukaan. Anu ieu kudu ngajadikeun dasar-dasar engke penyesuaian dina batang tubuhna, isi daripada kandungan tersebut. Di dia diantarana merenan nu disebutkan pembahasan tentang bismillah menurut versi ilmu nu dikembangkeunana, nu dikajina. Seperti di dia nyaeta dengan ilmu nahu. Nan pangna penting pidahu Rasul kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto au azdam au abdan. Setiap perkara teu dikawitan ku bismillah itu potong buntung tina barokah. Gitu tah. Nu mudah-mudahan cek tadi mana ngamanaan bismillah teh ngawitan abdi ngalap berkah ngaos kana ieu kita. Kalian nyebat dengan Gusti Allah. Jadi dengan atas nama Allah urang sararea dek melangkah ngaji kana ieu kita. Anu mudah-mudahan dipaparenan ku Allah ilmu anu barokah, jadatul khair, bertambah-tambah kebajikan. Tuh, nu kadua cek tadi mana yang bagi likulli syari'in minal pununi ayat takalama au ayat bahasa pihi bismillahirrahmanirrahim. Pantes jeung pernah pikeun saban-saban jalma anu tumandang kana hiji pan tina pirang-pirang naon pan contoh ayeuna pan ilmu nahu eta mana kudu nyarioskeun atawa ngabahas lapad bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pan bade ngabahas pan ilmu nahu. Atuh kudu ngabahas lapad bismillahirrahmanirrahim teh ku pan ilmu nahu.
cek bahasa lagi versi bismillah ditinjau dari sisi ilmu nahwu. Jeung istilah saja nama deku fikih, deku tauhid jeung sajabana. Ya. Tangke menghasilkan bahasan tentang bismillah berdasarkan disiplin ilmu. Nah, ilmu fikih dibahas bismillah secara fikih. Gitu diantaranya. Ari dina bismillahirrahmanirrahim eta aya 5 kalimah. Hiji ba. Ieu ba disebut kalimah harap. Harapna harap jar. Hartina tukang ngajerkeun. Hartina tukang ngajerkeun kalimah isim tur ngagaduhan makna isti'anah. Pertolongan. Seperti tadi bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap barokah ngaos kana ieu kitab. Jadi nyuhungkeun ka Allah supados disarengan ku kabarokahan dalam bentuk pertolongan gitu ya. Sabab makna ba eta aya 5. Hiji ilsok, kadua isti'anah, katilu musohabah, kaopat ta'diyah, kalimah sababiyah. Mana ilsok? Pamprok, pajonghok, ya. Mana ayeuna isti'anah? Model sok aya dina istighosah mah bijahi Sayyidina Muhammadin, nah, dengan keagungan, keunggulan dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, ada musahabah bebarengan. Begitupun dengan ta'diyah kali sababiyah. Ta'adi ya. Berikut sababiyah. Jadi makna ba itu aya 5. Ke dina babaran harap jar bakal kepanak ya gitu. Dina makna harap jar. Jadi cek tadi teh kahiji ba kalimah. Kadua ismi. Ieu disebut kalimah isim. Kade nu tadi mah ba disebut kalimah harap. Pan ke dihareup kalam teh kabagi tilu. Aya isim, aya fiil, aya harap. Nah, jadi ba teh itu bagian tina harap. Jadi kalimah harap. Walaupun dengan harap satu itu adalah bentuk kalimat. Da bermakna. Jadi nu kadua ayeuna ismi ieu disebut kalimah isim. Kade bisa pahili bismi gitu. Tadi ba'na entos disebut kalimah harap. Ayeuna lapad ismi. Nah, eta teh kalimah isim. Nah, cenah teh isimna aya 2 gitu. Nu hiji menyaritakeun kalimat. Nah, ya, bentuk lapadna ismi anu maksud tulisan nu kadua mah kalimah isim. Jadi ismi teh itu masuk kategori disebutna kalimah isim. Tarkibanana jadi majrur hartina anu dijeerkeun. Kunaon alamat JR-na ku kasro sabab isim mufrad munsori.
nama tunggal yang menerima tanwin. Jadi menik dibuktikan mana bukti jar ba tadi harap jar. Mana bukti majrur lapat ismi. Ba mah tukang ngajerkeun, ismi mah anu dijerkeun. Gitu. Tuluy ayeuna kumpulna jar jeung majrur lamun direken harap jar asliyah eta ngabutuhkeun kana muta'alaq. Ari ngaran muta'alaq nyaeta kaunul muta'allaqi ayakuna fi'lan au isman bimana fi'lin. Hartina ayana muta'allaq kudu kalimah fi'il atawa kalimah isim kalawan mana fi'il. Kali deui. Jadi disebutkan muta'allaq nyata ayana muta'allaq kudu kalimah fi'il ayakuna fi'lan atawa isim au isman anu bimakna fi'lin kalawan maknana fi'il. Isim tapi maknana fi'il. Subjek tapi bermakna predikat. Gitu. Di dieu mana muta'allaqna dibuang dihadap. Isim atau fi'il eta mah ima wa ima ngaran muta'allaq mah. Dek isim atau fi'il. Khos atawa am eta ge ima wa ima. Upami cekal ulama basriyin alus ku isim. Sabab cek pelenggeran wal aslu fil kalami ayakuna isman. Hartina ari asalna omongan eta isim. Upami cekal ulama kupiyin mah alus kana mabni. Ya, karena cek pelenggeran wal aslu fil a'mali ayakuna fi'lan. Hartina ari asal pagawean eta fi'il. Ya bener atuh. Asal omongan ngaran ya isi nyebutan ngomong mah aya disebutkeun a ba ta jeung sajabana. Tina sapirang-pirang eta huruf hijaiyah mun dirangkeikeun itu ngajadikeun sebuah kalimat bahasa gitu. Aya sebutkan atil bujal. Nah, ya, gitu. Nah, itu lamun dibaca naon benerna gitu. Robah we harkatna. Jadi beda hartina. Atil bujal eta hartina atil bujal. Lamun digentikeun jadi lain atil bujur lah ya. Nah, mun dibaca JR mah kasrah ya. Lain deui gitu. Pek cenah gentian kabeh ku i gitu. Karek seri maneh ka hati kudu wae di bawah heureuy ngaji teh. Mengerti ya. Ini 17 sore. Manjalkeun teh atil bujur. Guys. Atil bujur mah di mana nyangu masih keneh gigih. Guys, ya. Terus ana wal aslu fil amali yakuna fi'lan. Ari asalna pagawean mah ya memang pagawean. Ya. Gitu. Upami dipilih alus mana? Kana hos atawa am. Alus kana hos. Karena cek pelenggeran riayatan lil makom. Hartina ngaraksa kana tempat. Ya.
Jadi sifatna umum dan sifatna khos. Cek di dia lamun dipilih alus keneh kana khos gitu. Karena lebih spesifik menurang banyak pada akhirnya. Terus upami dipilih alus mana? Karena muqaddam atau muakhir? Alus karena muqaddam. Karena cek pelenggeran li'anna taqdimal ma'mul alal amil yufidul khosro wal ihtimam. Hartina ngaheulakeun ma'mul mandeurikeun amil eta teh sok maedakeun kana mana nu ringkes jeung gati. Hartina kacida pisan diperhatoskeun nana, kacida pisan diperhatikeun nana, kacida pisan dianggap butuhna. Itu ya. Tuluy upami nakdirkeun fi'il khos eta alipu. Upami nakdirkeun fi'il am itu abdadi upami nakdirkeun isim khos tu alipu tapi taklipi. Lamun aya nakdirkeun isim am mana ibtidai ya. Ibtidai. Sehingga upami ba lapad bismi direken harap jar asliyah nyaeta upami nakdirkeun hiji fi'il sarta khos sarta muqaddam. Jadi bahasana fi'il sarta khos sarta muqaddam. Kumaha ualifu bismillahirrahmanirrahim. Nu kadua fi'il sarta am sarta muqaddam. Kumaha abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nu katilu isim sarta khos sarta muqaddam taklifi bismillahirrahmanirrahim ya. Terus mana nu kaopat isim sarta am sarta muqaddam. Jadi isim heula ieu mah ibtada'i bismillahirrahmanirrahim. Nu kalima fi'il sarta khos sarta muakhir. Jadi ngaheulakeun bismillahirrahmanirrahim. Kadituna ualifu. Kalayan nyebat jenengan Gusti Allah. Abdi dek nyusun kana ieu kita. Ana fi'il sarta am sarta muakhir. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Kalayan nyebat jenengan Gusti Allah anu Rahman Rahim abtadi'u abdi ngawitan karena ieu pangaosan pangkajian. Bismillahirrahmanirrahim anu ka sabaraha katujuh isim sarta khos sarta muakhir. Bismillahirrahmanirrahim talipi. Dina anu kadalapan nama isim sarta am sarta muakhir. Bismillahirrahmanirrahim ibtada'i. Gitu tah. Lamun dek dihitung kana mana ba dina lapad bismi itu disebutkan harap jarna nyata harap jar asliyah gitu. Upami ba lapad bismi direken harap jar zaidah, lapad bismi teh direken jadi khobar tina mubtada anu dibuang takdirna mana mubtadaun bihi budaatan qawiyatan bihusni niyati wa ikhlasi. Insyaallah oke dibahas ya lebih jauh gitu. Jadi karek nepi kana bismi. Insyaallah besok kana lapad Allahi. Engke deui kana lapad Ar-Rahmani. Lapad Ar-Rahim. Keur mungaran ngawitan ieu pangaosan
ieu kajian urang cukupkeun heula sakitu insyaallah ya dina waktu nu kapayun gitu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana bidina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'alimin antarzuqona wasi'a wa antarzuqo amanna abdi tawasul ku pangaosan